mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Mang Jaya sapara kanca bade teraskeun hanca dongeng nu katunda, ieu dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana. Atuh para mitra sering ku Mang Jaya sebatkeun ngajaga kesehatan teh tugas diri urang ku anjeun para mitra. Diri urang sorangan gitu. Upami tiasa, begitu tiasa batur para mitra nu ngajagana. Memang akhir-akhir mah ka dokter eta. Margi alina anjeunna para mitra sadaya alina. Jadi urang mangasa ukur nu ieu we nu umum gitu. Ieu mata kabayakeun jauhan jadi para wargi. Kitu nya kitu-kitunya ieu tak timbulkeun aman-aman jauhan gitu. Ieu ieu mata nyehatkeun ieu deukeutan gitu. Para mitra sadaya mangga anu kedah diutamikeun gerak para mitra. Badan urang teu kenging cicingeun. Ulah kuleun jadi jalma teh cenah gawe teh nangkep tuur gitu. Gitu para mitra. Tapi para mitra nangkep tuur ge upami bari gerakan senam mah mangga. Bari senam para mitra nangkep tuur nah gitu ya. Bari gerakan senam sareng narik napasna kumaha sareng sajabina. Mangga nyangakeun demi kesehatan. Dongeng Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana urang lajengkeun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun bagian ka 110. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng Mang Jaya sapara kanca. Kumadara Mang sadayana para wargi. Alhamdulillah Mang Jaya hibar panduati para wargi. Tiasa mancen tugas deui para wargi neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Kitu hiji lalakon karangan Aan Merdeka Permana dina riwayat atanepi lalakon nu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Teu karaos ayeuna nincak bagian ka 110 para mitra. Mangga urang teraskeun ieu dongeng etang-etang hiburan pang beberahmana para wargi sadaya bari dituturkeun ku angin anu ngagelebug. Harita teh Raden Jakabantangin dibarengan ku Surajaya manehna init nuju ka Pulau Majeti. Di perjalanan Raden Jakabantangin ge ngobrol para wargi jeung Surajaya. Malah Jakabantangin nyarita harita teh kieu, Bapak kaula bisa ngiles. Teu beda jeung ngilesna Ratu Aning-aning Kingki. Tina panon kaula. Teu ukur ieu pokona mah ieu teh ukur boga harti. Yen pangabisa Ratu Aning-aning Kingki saimbang atawa kaimbangan ku bapak kaula. Ngan kaula teu ngarti atuh kunaon bapak kaula jiga nu embung ngameruhkeun Ratu Aning-aning Kingki kieu teh. Kitu diantarana pertanyaan nu aya para mitra cenah di Raden Jakabantangin. Atuh pertanyaan eta para mitra teu bisa kajawab ku Surajaya. Malah Surajaya oge harita teh beblesatan ngomong teu naon manehna teh nganutur-nuturkeun we para mitra. Jigana manehna ge ngarasa bingung teu manggih tungtung. Bingung ngarasa bingung ku talajaki patih walang seugeu. Duanana beblesatan dituturkeun ku angin anu ngagelebug. Nepikeun ka akhirna anjog ka wewengkon rancah para mitra. Sanggeus anjog ka rancah duanana ngablesat muru pendopo rancah. Muru pendopo kawadanaan rancah. Atuh para mitra nu dimaksud aya deui cenah. Manehna atuh rek nepungan cenah salah sahiji manusa anu katelahna Mang Lendra. Tayalian para mitra nu ditujul telian ti kobongna Mang Lendra. Sawaktu Mang Lendra keur ngagebra sare ngan bulus dua sinar mubus kana garbana Mang Lendra. Sanggeus dua cahaya mubus para wargi kana garba Mang Lendra. Dadak sakala Mang Lendra cengkat. Malah bari jiga nu lain kahayangna sorangan. Awak Mang Lendra ge ngablesat kaluar ti kobong. Awakna terus ngablesat mentasan ranca di Rawalakbo. Tujuanana eueuh deui iwa ti ka karaton Pulau Majeti. Tah eta nu ditujuna ku Mang Lendra harita. Kulantaran ayeuna mah guha garbana geus dieusi. Nya eta ku Raden Jakabantangin jeung Surajaya.
Naon sababna waktu baheula Mang Lendra teh cenah indit kapol nagri manusa teh. Syaratna kudu dibarengan cenah ku Raden Jakabantangin jeung Surajaya. Numatak harita Raden Jakabantangin jeung Surajaya ayeuna make deui baju awak Mang Lendra. Dina waktu nu kacida singketna Mang Lendra jeung Surajaya geus anyog ka karaton. Ana anyog Mang Lendra langsung mangadep ka Kangjeng Prabu Selangkuning. Malah satuluyna mele laporan soal kagagalanana dina nyangkalak Ratu Aning-aning Kingki. Harita teh para mitra sadaya Raden Jakabantangin laporan. Ayuh, mangga ieu nyangakeun jeung beungteuk-teukeun dikorok-korokeun suku gendeng belokeun. Kitu ngajak ka Kangjeng Prabu. Ayuh, sadaya-daya we samudaya kalepatan wirih najisim abdi parantos gagal dina manca tugas nu teu tiasa meruhkeun Ratu Jin ti Burak Setragana nu katelah Ratu Aning-aning Kingki kitu we oge ayeuna mah nyangakeun bae nyangakeun bobot pangayon timbang tarayu aya di Gusti Prabu bade dibeureum bade dihideung bade disiksik dikunyit-kunyit bade dicacang di walang-walang nyangakeun un kitu tah teu setia tiasa teu mampu disimap jendeun cek Raden Jakabantangin. Bari Mang Lendra hapuntenna cedok nyembah para mitra lantaran ayeuna mah mangajaran Jakabantangin teh Mang Lendra teh. Kumaha atuh Kangjeng Prabu para wargi sadaya ngaso heula. Para wargi anu mulia kumaha atuh Prabu Selangkuning para mitra sadaya demi nampa eta laporan. Ari Prabu Selangkuning ukur mesem bae teu cumarios naon-naon sabada meunang laporan teh. Keun bae. Urang bada mikeun bae jeung sarerea kumaha cara ngungkulanana. Cing ayeuna mah geura-reureuh bae heula. Engke munugu sejen geus karumpul ku kaula digero deui. Cing geura-reureuh ayeuna mah. Pokona reureuh bari mulangkeun di tanaga anu kungsi leungi. Cing geura-reureuh geura ngaso ka ditu. Saur Kangjeng Prabu Selangkuning. Atuh geus kitu mah Mang Lendra amitan kaluar ti Paseban Panmurakan. Sejak para mitra reureuh sakumaha parentah ti Kangjeng Prabu Selangkuning teh para wargi. Kaluar ti Paseban Panurakan, harita teh para mitra. Ari Surajaya barang rek init nuturkeun Prabu Selangkuning cumarios. Keun bae si Surajaya mah. Sina cicing heula di dieu, keun. Si Surajaya mah sina cicing di dieu. Sareng Kangjeng Prabu nyarek Surajaya ulah wakacengka. Harita para wargi sajungna Mang Lendra, Kangjeng Prabu ngasongkeun sababaraha rupa panalekan. Anu kudu dijawab kalayan sajujur-jujurna nyaeta ku Surajaya. Naon bae eta panalekan teh di antarana kieu. Pananya atawa panalekna ti Kangjeng Prabu Selangkuning. Hei Surajaya, kaula ngahaja nyarek Andika cicing heula di dieu. Eueuh deui kulantaran aya sabab musababna. Ari sababna aya sawatara panalekan anu ku Andika kudu dijawab kalayan jentre. Jawaban kudu togmol kana pokok pangkalna ulah bulat beulit. Jeung deui kudu nyarita blak-blakan, ulah aya disumput salindung di sindang siloka. Sok ayeuna mah geura jawab sing jujur panaleka ulah. Cek Prabu Selangkuning, atuh cedok para mitra Surajaya nyembah. Bari hate mah deg-degan ari sabab cenah. Loba karempan, loba kasieun jeung sajabana. Buah-buah atuh manehanana bakal nampa hukuman. Kulantaran waktu babarengan jeung Raden Jakabantangin teu hasil meruhkeun Ratu Aning-aning Kingki. Saterusna harita teh para wargi Prabu Selangkuning cumarita. Kieu Surajaya. Kaula teh rada cangcaya
lamun masih bantangin teu bisa merauhkeun ratu aning-aning kingki. Ari nu jadi sabab apan si bantangin teh anakna Ki Patih Walangseugeut. Anu luhur ku ilmu jembar ku pangabisa, atuh cenah sakti mandraguna, pangabisana manggulang-mangguling hese babandinganana dibandingkeun jeung patih-patih sejena. Kaunggulan Ki Patih Walangseugeut luar biasa lain bantrak-bantrakeun. Da ayeuna moal nya anakna eueuh kabecus. Moal nya anakna eueuh kabisa nu mata kaula teh ngarasa heran. Ngarasa heran ku jawaban-jawaban Raden Jakabantangin sarupa kitu. Dah kitu sabenerna mah Surajaya. Para mitra Surajaya harita teh diajak nyarita ku Kangjeng Prabu Selangkuning. Rada bungah oge pikeun Surajaya teh para wargi diajak ngobrol ku Prabu Selangkuning. Da teu sagawayah jalma diajak nyarita samodel kitu. Hese atuh jalma diajak nyarita samodel kitu. Mana kitu ge meureun manehna dianggap boga katerangan anu leuwih eces. Nu aya patula patali jeung Raden Jakabantangin. Kitu nu matakna oge manehna ngarasa bunga amarwata suta pikeunna Surajaya mah. Bunga kagiri-giri cenah. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih lantaran make jeung diajak nyarita ku Kangjeng Prabu Selangkuning. Kitu nu matak oge. Nu matak harita teh basa. Prabu Selangkuning ngacumarita. Atuh saja Surajaya mangeluk tungkul para mitra jiga buuk menang mabuk. Teu wani manehna teh atuh ngareret kaluhur lantaran ngarasa serab ku Kangjeng Prabu Selangkuning. Para mitra pamiarsa, harita ge ningali Surajaya ngeluk tungkulir buuk menang mabuk teh para mitra sadaya. Atuh manehna teh cenah teu werata kudu tanggahan ningal ka Kangjeng Prabu Selangkuning. Margi memang komarana Prabu Selangkuning kacida pisan luhurna. Samalah Prabu Selangkuning nuluykeun deui caritaanana. Harita tuluy Prabu Selangkuning teh cumarios kieu. Ari Ki Patih Walangseugeut teh sakanyaho kaula mah patih kaula nu panggagah rongkahna. Patih nu pangsakti mandragunana. Pangjugalan ku ilmu, luhur ku ilmu jembar ku pangabisa. Boga ilmu leuwih ti batur, ilmu na manggulang-mangguling. Sasaha ge nu sanggup meruhkeun. Sajalan sanajan kunaon bae oge. Eueuh nu sanggup meruhkeun boh ti bangsa onom, boh ti bangsa manusia. Pon kitu deui nyaeta ti bangsa siluman jeung sajabana. Kabeh taak lamun ngahaleupan Ki Patih Walangseugeut. Geus kitu sarerea geus papada apal. Yen pangabisa Ki Patih Walangseugeut geus tamplok kanu jadi anakna. Nya anakna si Jakabantangin. Aya paribasa teng manuk peneng anak meraku kuncungan uyah matara tees kaluhur. Jadi jelas kabeh ilmu panemu kabeh geus dipasrahkeun ka Jakabantangin. Tah palebah dieu. Kaula teh nu ngarasa ham-ham teh. Ngarasa heran, ngarasa aneh. Mun nya si Bantangin ge sarua jagona jeung bapana. Nah, atuh make ngaku teu bisa meruhkeun ratu aning-aning kingki. Tayeu nu jadi kaheran pikeun kaula. Sedengkeun kabeh ge nyaho yen ratu aning-aning kingki teh ku Ki Patih Walangseugeut mah teu mangga pulia. Cek Kangjeng Prabu nyarita panjang lebar. Ari Surajaya nu keur ditalek munggu ukur bisa ngeluk tungkul. Sabab manehna ge bingung kudu kumaha nya cacarita. Bingung kudu kumaha nya ngajawabna kasauran Kangjeng Prabu.
Atuh cek manehanana nu kasaksian mah memang kitu pisan. Yen jaka bantangin tarung adu hareupan jeung Ratu Aning-aning Kingki, jaka bantangin memang teu sanggup meruhkeunana. Malih mah Kangjeng Prabu, jaka bantangin teh parantos ngajak disim abdi kanggo nyucruk di mana ayana Kipati Walang Seugeu nu ceuk Surajaya. Hah? Oloh. Baru kitunya, cek Selang Kuning para mitra. Atuh ngarasa oge manehna teh jiga nu reuwas. Teu pido damel Gusti. Jistim abdi mah jujur bae ngawartoskeun. Wirehna jaka bantangin teh leres-leres tos usaha sateka pola, milari akal sareng tareka, kumaha carana tiasa meruhkeun Ratu Aning-aning Kingki nu. Tah kanu janten ramana tos digambarkeun kalayan balaka. Tos dibejer beaskeun sing sakur kajantenan nu tumiba. Maksadna mah teu aya sanes nyaeta. Teu aya sanes jaka bantangin teh hoyong dipaparin ilmu panemu jampe pamake, sangkan tiasa meruhkeun Ratu Aning-aning Kingki. Ari kunu janten ramana teh jaka bantangin teh keukeuh peuteukeuh hoyong dipasihan kumaha carana meruhkeun Ratu Aning-aning Kingki, namun kunu janten ramana teh kalah ka cek Surajaya teh laju nyaritana. Kalah ka kumaha? Heh, Surajaya tuluykeun. Kumaha satuluyna cing. Kaulah hayang nyaho ye. Dongengna hayang nyaho riwayatna. Kumaha sok gancang tuluykeun. Kumaha satuluyna cing. Saur Kangjeng Prabu Selang Kuning geus hoyong ngadangu. Atuh kumaha cenah riwayat waktu papanggihna Raden Jaka Bantangin jeung Jodari Ramana Kipati Walang Seugeu. Sedengkeun manehna ge nyaho yen Kipati Walang Seugeu hiji pati anu luhur elmu jembar ku pangabisa. Kangjeng Prabu mungguh panasaran. Ari Surajaya para wargi harita teh tuluy nyarita deui. Sumuhun. Namung heran Gusti. Margi Patih Walang Seugeu teh teu masihan terang kumaha tarekahna dina meruhkeun Ratu Aning-aning Kingki nu. Malah ukur nyebatkeun yen saleresna mah Ratu Aning-aning Kingki teh teu wantuneun ngayonan Raden Jaka Bantangin. Ku ngilesna teh cenah kitu nu oge saurna teh nu. Ceuk harita teh Surajaya bari saterusna nerangkeun deui yen sawaktu adu hareupan ngalawan Ratu Aning-aning Kingki, ari jirimna nu jadi musuhna masa-masa kali teu kabireungeuh. Hal ieu janten kapanasaran pikeun Raden Jaka Bantangin. Ari nu jadi sabab ceuk Jaka Bantangin manehna teh mampu mireungeuh naon bae oge nu teu kabireungeuh ku batur. Tapi naon cenah sababna waktu manehna adu hareupan jeung Ratu Aning-aning Kingki, manehna teu bisa ningali kaayaan Ratu Aning-aning Kingki. Eta nu jadi kaheran pikeun Raden Jaka Bantangin. Atuh harita ge para wargi ngabandungan kecap-kecap Surajaya sarupa kitu. Prabu Selang Kuning tuluy nyarita deui. Mun kitu, kaula teu bisa ngira-ngira naon nu jadi marga lantaranana. Cing ceuk Andika kira-kira naon anu jadi gara-garana. Pangna aya kajadian sarupa kitu teh. Omong Prabu Selang Kuning menta pamanggih ka Surajaya atuh harita. Surajaya dipenta pamanggihna cedok nyembah hormat naker. Lantaran ka Kangjeng Prabu atuh cenah para mitra. Jeung deui salila ngobrol teh manehna teu wani dangah. Hormatna teh para mitra
bari cenah halir ibarat eta lamun gado teh meni antel cenah kana eta kana palataran anu harita dipake dihukum manehanana. Ari Kangjeng Prabu Selangkuning macalik dina kursi gading gilang kancana cenah para wargi sadaya nu ditaretes ku emas inten berlian teh sedengkeun Surajaya mah ngagepor we manehna di handap terus nyembah bari eta ampir adek cenah gado kana tehel nu aya di dinya. Para wargi sadaya harita Surajaya barang ditaleko ingkang Prabu Kangjeng Prabu Selangkuning tuluy geus nyembah hormate nyarita. Hapunten anu kasuhun kaula nun Gusti. Bok bilih jisim abdi ngalalangkungan. Namung sateu acan ngawal sareng masihana kamanang teh. Aya hiji patarosan we nu kusalira hoyong kawaler nu. Cek Surajaya. Bari manehna ge mamandapan. Atuh Prabu Selangkuning ditanya kitu tuluy ngajawab, ai. Teu bener Andika mah Surajaya. Teu bener sok araraneh teuing. Ku kaula ditalek teh kalah kamalik nalek Andika mah. Sok araraneh nu matak oge. Cek Prabu Selangkuning para mitra bari gumujeng. Da kitu cenah para mitra harita Surajaya muncek carita wayang malir ibarat Gatot Gaca cenah para wargi. Ai Gatot Gaca sang sinatria melajang tengah teh para wargi. Aduh, lamun ditanya sinatria sejen cenah para mitra sok balik nanya. Aduh, mun ditanya, "Heh, Andika di mana?" "Andika urang mana?" Itu cek Gatot Kaca itu para mitra sadaya. Aduh. Mangga urang teraskeun deui para mitra dongengna nu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Harita Kangjeng Prabu bari gumujeng. Aduh, ampun paralun Gusti Prabu. Jisim abdi sanes campelak nun hapunten, sakali deui hapunten. Jisim abdi sanes campelak kaula nun Gusti. Cek Surajaya. Bari cedok deui nyemah. Sok atuh. Sok geura asongkeun panalek anjeun teh. Andika deuk tumanya naon he Surajaya? Sok geura asongkeun ka kaula panalek Andika teh naon atuh sabenerna. Cek Kangjeng Prabu ari geus kitu mah para wargi sadaya teh loba catur deui. Surajaya wani ngasongkeun panalekan ka Kangjeng Prabu. Hapunten Gusti Prabu. Jisim abdi teh bade tumaros sumuhun. Manawi sareng manawi ieu tiasa kajawab ku Kangjeng Prabu sumuhun margi jisim abdi teh ngaros heran. Kitu nu oge Kangjeng Prabu. Pang nama nu aya patula patalina sareng Jakabantangin. Dupi Jakabantangin teh kalebet bangsa naon Kangjeng Prabu? Cek Surajaya meuni jiga nu asa-asa pisan tumanyana. Waktu ditalek sarupa kitu mah para mitra leng sakedapan mah Kangjeng Prabu Selangkuning ngahuleng ngaraga meneng. Harita teh para mitra sadaya atuh Prabu Selangkuning harita teh tuluy nyarita deui. Lain pangna Andika tumanya kitu teh. Naon sababna ieu teh? Meureun mana kitu ge aya nu jadi sababmu sababna aya kasang tukangna. Moal aya panalek sarupa kitu lamun eueuh kaheran nu nimbulkeun atawa hasil tina pangalaman Andika. Tah eta. Naha aya hal-hal naon di diri Jakabantangin nepikeun ka Andika tumanya sarupa kitu he Surajaya. Cek Kangjeng Prabu Surajaya cedok nyembah deui cenah para mitra bari unggeuh. Surajaya nerangkeun rupa-rupa kajadian aneh. Rupa-rupa kajadian aneh nu kungsi tumiba. Rupa-rupa kajadian aneh nu kungsi kaalaman.
sabot manehna milu ka alam manusa jeung Raden Jakabantangin. Cenah mah geuning salila ieu teh Jakabantangin ngagunakeun raga sejen. Lai saestuna jiri manehna. Malah mah para mitra sadaya, si horeng si mana horeng Jakabantangin teh ngagunakeun raga manusa. Ta eta nu ngajadikeun kaheran pikeun Surajaya. Nu matak saterusna manehna ngawani-wani maneh tumanya Kakangjeng Prabu Selangkuning, tumanya perkara naha ari Jakabantangin teh kaasup cenah makhluk naon cenah kitu para wargi sadaya. Nah, para wargi kaum dangu malah maharita Surajaya nerangkeun rupa-rupa kajadian aneh nukung si tumiba. Nu kaalaman sabot manehna milu ka alam manusa jeung Jakabantangin. Cenah mah geuning manehna salila ieu. Jakabantangin teh ngagunakeun raga sejen lain saestuna jiri manehna. Surajaya harita nerangkeun atuh. Itung-itung cenah para mitra sadaya ngadongengkeun kajadian nu tumiba. Di alam manusia teh kaulanu nembe kanyahoan horeng nu salami di alam urang adu hareupan sareng Raden Jakabantangin teh jirimna mah sanes nu manehna mung eta teh jirimna bangsa manusia nu katelah pun lendra nu kitu manawi oge Gusti Prabu hapunten ieu nu kasuhun sateu acana. Sumuhun bilih jisim abdi ngalalangkungan kana cariosan. Atuh bilih aya seueur lepatna atanapi sumuhun ngalalangkungan kana cariosan nyangakeun 1000 bebendulak saduduka. Nyangakeun sumuhun kahengkeran jisim abdi. Bilih aya naon-naon atuh nu akibatkeun ieu cariosan. Mangga nyangakeun bae bobot pangayon timbang taraju. Aya di Kangjeng Prabu kaulanun Gusti. Harita teh para mitra sadaya Kangjeng Prabu Selangkuning ngan saukur ungut-ungutan bae. Sabada Surajaya nyaritakeun. Ku Surajaya diterangkeun yen di alam manusia Jakabantangin kaluar tina garba lalaki nu katelah ngaran Lendra. Atuh ningali Radenna atanapi Kangjeng Prabu Selangkuning atuh harita ungut-ungutan para wargi. Surajaya para mitra nuluykeun caritaanana. Timbul kaanehan kaulanun Gusti. Sabada inyana kaluar tina garba pun Lendra Gusti. Cek Surajaya. Kaanehan? Kaanehan naon tante cing sok caritakeun? Kaanehan naon, cek Kangjeng Prabu. Harita ge para mitra sadaya, atuh kitu di antarana cenah para mitra obrolan antara Kangjeng Prabu Selangkuning harita teh sareng anu katelah Surajaya teh para wargi dina ngoni ngobrolna. Harita teh para mitra sadaya satuluyna atuh para wargi. Surajaya harita teh nyarita deui. Kaanehan teh nyaeta. Jisim abdi sakedik ge teu tiasa ningal jirim Raden Jakabantangin Gusti. Inyana teh laras-laras gaib, cek Surajaya nerangkeun sahinasna. Geus kitu kumanehna diterangkeun deui. Naon-naon nu kungsi kealaman. Sumuhun, sapertos nu ku jisim abdi tadi disebatkeun. Yen salami ieu Jakabantangin teh ngagunakeun jirim ti bangsa manusia. Nu namina Lendra. Namun anu rurupana nyeples dirina nu, cek Surajaya. Kangjeng Prabu mah timbang ungut-ungutan bae para wargi. Waktosna seep